saking pangkonan mira pangkonan mira eling-eling mangka eling rumingkang ti bumi alam karma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan asolale asolale wa sakali Ari geus beberes mah bisa salse. Biasa santuy. Ai pagawean geus bareres. Ai pagawean geus bareres mah bisa santuy. Ngopi heula Ibi ah. Ari pagawean geus bareresih geus bareres itu ieu mah bisa curhat jeung tatangga. Eta nyangu geus beres. Ari nyangu jeung ngepel jeung itu geus bareres mah bisa meureun bibi teh update status. Bisa TikTok. Geus bisa meureun ayeuna mah tinggal TikTokan. Beres ah. Heeh da kumaha ai? Lah kumaha Ibi? Dina zaman kiwari mah dina zaman ayeuna jelema teh moal leupas ti HP. Siga Abah dowoh TikTokan wae. Ka mana ka ditu ka dieu ka ditu teu weleh ngekelek HP. HP we yang dicekal. Henteu tinggalin HP teh. Komo kaum lalaki mah nepikeun kalamun tinggalin HP di imah teh nepikeun ka panas diri. Iya bener. Ngawayang we tinggalin. Da sieun meureun HP-na dibuka ku pamajikanana. Cacak-cacak. Jaba geus chat teh kana itu. Atuh da kumaha ai ayeuna dina zaman ayeuna. Ya kumaha. Nanaon teh dijieun status. Nya. Diupdate ke. Rek indit ka pasar Panjalin diupdatekeun ka status. OTW pasar Panjalin cenah. Teu pira rek meuli boboko hiji. Teu pira rek meuli boboko teh hiji. OTW cenah healing. OTW nepikeun ka eta rek salat update status. OTW salat duhur cenah. Jangan ganggu aku ya karena aku sedang di rakaat kedua cenah. Dua pengkolan deui atuh. Heeh, nepikeun ka kitu. Eta salaki gering di imah. Alah kumaha tah? Lain diurus mah. Ngadon diupdatekeun ka WA. Kumaha geus itu? Nem non eta teh eusina teh. GWS. GWS nya. Naon GWS? Apal sia GWS? Naon? Gera wapat sia. Lain. Get Wilson. Heeh, ayeuna mah geus campur aduk ai. Sabaraha jelema anu rumah tangga runtag hancur gara-gara HP. Gara-gara inbokan jeung anu lian. Dadi HP mah atuh loba geus nyararampak. Ti mimiti urusan sajadah nepikeun ka haram jadah aya di HP mah. Aya lengkep. Lengkep. Aya nepikeun ka aplikasi eta geuning, aplikasi kencan online. Ih, amit-amit. Kade nu mata ka gadis-gadis, ka remaja-remaja urang Panjalin mah cing saroleh. Amin. Bener. Komo pantani jeung ibu anu ka panggung tadi. Ibu Dewan. Heeh, pan eta teh ciri hiji pejuang nagara ti kaum wanita. Pahlawan kitu-kitu oge deuleu. Sabab naon baheula pahlawan Indonesia teh loba ti kaum awewe. Nya. Nu matak nyu ayeuna ka gadis-gadis urang dieu deketan para alim ulama. Unggal sonten, unggal wengi angkat ngaji. Diajar ngaos. Nya. Ulah jiga bibi baheula. Nakumaha bibi. Nakumaha katuai. Bibi mawah
umur genep tahun teh geus blong. Wah, blong naon ai bibi? Blong kumaha? Hah? Blong kumaha ai bibi? Bibi mah umur genep tahun geus reman. Mimiti umur genep tahun teh diperkosa ku tiluan. Diperkosa ku tukang ojek. Nanya teh. Heeh. Lumayan harita teh dibere duit 1.500. Jeung lumayan. Ngan anu 1.000 mah geus soek teh. Papatungan. Indit umur 12 tahun diperkosa teh kulimaan bibi mah. Allah. Baheula dibere duit harita mah 150 ku tukang panggung. Indit umur 20 tahun eta hampir unggal poe bibi diperkosa teh. Allah. Matak lamun eueuh nu merkosa sapoe teh awak teh gibrig. Jangan. Awak teh jiga nu geus eta we sakau. Ngeleper. Ari diperkosana ditumpukan jarami. Allah. Matak lamun aya tumpukan jarami itu sok pakepek. Allah. Merang atuh ibi ah. Trauma. Umur 25 tahun diperkosa teh sajam sakali eta mah. Nepikeun ka ladang diperkosa teh nepikeun ka beuli motor, ka beuli kontrakan. Hah? Heeh eta matak motor non motor bibi mah dilandi di ngaranan si Kepoy. Si pelan. Ladang ngagitak teh ani. Aduh, baheula mah ai bibi teh henteu montok ieu. Alana kumaha bibi? Baheula mah sangsara hirup bibi teh. Ceking baheula mah peot. Ipis. Lamun ulin ka pasar Panjalin teh pada ngahina. Kamana maneh teh triplek cenah. Kamana maneh teh peot. Wah, ayeuna mah geus katingali montok ieu. Lamun bibi pas non balanja teh teu oleh we pada ngahawitan. Pada non naranya lamun bibi teh keur kieu teh pada ngararayu. Kamana ai-ai. Kamana bebeb. Kamana gemoy cenah. Kamana bohai. Nyaho maneh bohai? Bau hayam bohai. Heeh, ah nu mata kade ayi ah jauhan-jauhan ti maksiateun. Urang adeg ke nagara anu leuwih maju, anu leuwih barokah nya. Mudah-mudahan desa Panjalin Kidul cing aya dina kamakmuran, aya dina kajayaan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayo ah, bibi rek beberes deui. Mangga bibi lajeng dengan. Raya lu mundur mimiti milayang rana mundur saking pangkonan nalenra luka ini raya lu mundur mimiti milayang rana kanca kulan deh. Mudah-mudahan kaula diengalkeun tepung jeung anu jadi bapa. Amin, mudah-mudahan. Muga Kanjeng Rama anu kakasihna Gatot Kaca cing aya dina kasehatan. Amin. Cing damang sapiraha bihari. Amin, mudah-mudahan. Bidoa di sarea kanca. Tantos ade. Mangga kapasukan para denawa hangkot buta. Mangga kempel. Buta samia merbayaksa untening paseban Jawi miang tanah makalan salale sakali Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Aya pikir saeunaon ieu teh bos? Ke urang ayeuna ngarariung heula. Lan
ngariung heula. Mangga. Pada dikempelkeun dulur-dulur. Terima kasih Anda saat ini sedang menonton di channel YouTube Sunda Aja. Hey teman-teman, everybody come here, let's go, come on, kemari, kasini, kasindang iye, my friend, my brother, my munah, my saroh, my ebot, kadieu batur-batur. Lah, sepi saja euy. Kudu ku lagu geura ieu mah yeuh. Lagu ieu yeuh. Wanci burit surya rek pambi rek ka mana. Hujan leutik karirin. Rendam bersama-sama. Awe. Sisi basi sirjaya. Wanci sarep narek lata reka mana di barengan kira benda bersama ombak leutik ke pasir siriwi si Jayanti ngaitkeun asih pasini bukan dikicok cinta Jayanti ngaitkeun masih pasini sisi pasir Jayanti Ari aing nyanyi teh kalah ka malolor asa dipepende meureun ka dieu mana mang itu di Palengker ke masih kiri tepi yeuh pada ngaturkeun si mapang-apang tos ulah guna mugi asira katampa kahayang teh keur gering mah ditampi mang aya pikir saeun naon ieu teh kulan Gus khawatir gitu tuh. Geuning aya Besti. Selamat malam Besti. Kumaha dam. Eta palon keluar gitu. Ai maneh kunaon? Uing teh geus sabulan penyakit meng. Eta geus nyawa ucing teh. Ai maneh teh penyakit mengi. Geus sabaraha lila. Pan tadi ge geus ngomong sabulan lo. Kabayang eta boolna meureun tocya. Lain atuh maneh teh ai sakira-kira gering mah ulah maksakeun maneh teh. Padahal ka rumah sakit we da deukeut. Padahal mah ka rumah sakit we da deukeut. Tiba heula uing teh sieun we di Sunda. Jadi geus we mending keneh kieu narimakeun kajen ngomong rada ngapoge. Siuk. Duh karunya aing. Aya naon ieu teh? Ke sakedap. Bane ngahadukeun mangga-mangga leungi. Moh nya ngatami. Wala sahijieun pabaturan. Meneun saendag. Aya mikir naon lah nyi. Allah. Ai mana ngomong naon? Aing hungan teh eueuh temen. Mane nyehat? Ha? Ari mane nyehat? Naon? Mane nyehat? Kalake menta obat Rehat lain. Maneh namang. Maneh namang. Kalake menta madang. Madang lain. Maneh nyehat. Oh, sehat. Nuhun. Lain ha? Ari maneh ngomongna kitu. Pan uing mah ngomong ieu mah heula.
tiba heula imah heula uing mah ngomong ieu Ditunang. uing mah ngomong ieu teh ti mimiti lahir Ya Allah. mimiti dahdir Bawaan lahir. aduh lain tak ngeun ti mimiti lahir oh lahir heeh uing mah euy ni anyali gini lain eta maneh pamajikan maneh ngartieun maneh ngomong kitu ha pamajikan maneh ngartieun maneh ngomong kitu ah nah mang itu ngatieun Kalau anakku. nah nyaru pamajikan uing nyaru ngomong ieu oh si ajik teh euy hei tapi lamun maneh ngomong kitu teh sok deket-deket karena jorang tapi bahayaeun ah nyorang naon nyorang jorang sia teh jorang lain jolang atuh jorang sia teh yeuh hei naon dites ya ku aing ka dieu manehna ka dieu Ya, siap. lamun nyebutkeun motor yeuh Salah. motor naon tah ya yeuh lamun nyebutkeun motor Suzuki naon saja ayo saja ayo hese Moal bisa. motor Suzuki ye da lebih wir aing Suzuki yeuh yeuh mah mani ha mah mani pamali mak mani padati mak mani ngomong aing nepikeun ke arang ieu aing hirup nih sok ye motor Suzuki yo Suzuki mah mani sok naon motor awai nyi kalah bener jadi euy bener euy kajing bisaan euy dapat dimengerti lucu ya budak teh euy masih dapat dapat dimengerti yalah ya ka dieu manehna ka dieu deui lamun nyebutkeun motor Kawasaki sia naon Ese. hese sia masuk hese motor Kawasaki tah Kawasa aita motor awas anyi kawas aki bener ya euy sia eutik ya Kaharti kene. lamun ieu ye nu hese mah ye naon ka dieu manehna ka dieu si lamun nyebutkeun motor bebek naon sia ayo Mang Kaning aya bapak kubu sia sok ha Mang Kaning aya ibu dewan sia sok maneh ngomong jorang dieu aya bapak kapolsek moal teu langsung dibedil sia goblok sok sia ayo sok loba budak leutik sia loba budak leutak sia naon nani teh ha naon maneh nani teh lamun nyebutkeun motor bebek make bahasa maneh naon Ya, siap. sok Ese. sok sing bentes motor 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 ulah power aing euy motor buru anjing motor ayo kaya motor entong motor bebek ieu motor bebek lain entog kapan etna teh barayana entong masih saudara motor bebek mana bisa tuh make motor bebek bisa tuh nyebutkeun motor bebek nih nya motor naon motor memek guys goblok Aisyah nya nengekeun ku maneh nengekeun hing nyamar heula nyamar tenang aing rek ngomong ye luasa kitu mak ngungu mak ulis mak camat mak kapolsek ibu dewan geus ngamaklum ka aing mah da aing mah ngomongna ieu lamun aing nyebut memek ge da moal diamek aing mah Wajar. aduh mau nyebut naon nyebut memek aduh si Aji jorang sia teh dusun goblok aing mah geus nyeu ngomongna pornografi teh geus mah nini maklum Ya, pan uing mah ni imah nini tu geus boga peternakan peternakan naon peternakan naon maneh peternakan memek guys aing nu kitu bisa diternak nyami nya goblok maneh mah teh nyahoeun lamun maneh ulin ka imah aing ye ni imah aing mah loba jenis memek
Aya memeknya anu Terima hineung. kasih Anda saat ini sedang menonton di channel Asli YouTube aya nu Sunda hideung Aja. aya. Heuh bebek eta teh bebek. Heuh memek. Si anjing. Aya nu bodas. Tuluy aya naon deui? Memeknya aya warna monai. Aya warna meureum. Tah anu ngalak mah nu kamari nu arek nganyuru. Memek warna pink tah. Si anjing goblok. Aduh si anjing. Eta teh sabaraha jenis bebek teh? Hah? Loba nyeunihna. Memek teh aya nu muukna ngaling. Aya memek anu muukna lurus. Aya nu carang. Jeung aya anu memek anu muukna dini moning. Malahan mah kamari urang luar negeri geus meuli memek ka aing anu bulukna pirang. Si anjing ieu teh. Mana teh asli bebek ieu teh bebek? Heueuh memek. Anu buluna kandal. Si anjing euy. Aing teh ieu teh heueuh mengarti ngan aing teh kagok. Anu tadina bebek teh jadi jorang ieu teh konotasina. Heula ieu teh. Geus meunang untung naon maneh tina usaha bebek? Uing mah tina ladang memeknya. Geus mihnya nyak melahkeun anak. Geus mihnya mah santrenkeun anak. Imah loteng. Geus mihnya ngaimahkeun loteng. Geus mihnya init ka haji. Malahan mah uing di lemur uingnya geus pada apaleun. Geus katelah. Geus katelah uing teh haji memek. Ah, geus goblok ah. Si teh. Diuk. Ah, aing mah batur mah yeuh penguh nyaha muda teh ngadon di Jarungjung. Batur mah di Darukung. Candogna. Ani aing mah yeuh ngadon di Cananekan ieu. Tapi na aing usaha memek ampun aing nasib. Ampun aing. Aya pikeun heuh naon ieu teh Gusti? Ke sakedap. Hayang teh bekam. Bade ayeuna rupina angkat ke sakedap urang rada lireun heula sakedap mah bangga kula Gusti. Wah nyi naon? Mane memek? Hiss. Terang kulintrang silondok paeh nunutan digebruskan durukan mesat kobang kabuyutan mesat kobang kabuyutan Masa kapan menurang eleng wiwit tantang teman kamalina laku sok make aturan sagala rajang oga monggo pangeran mulya disebut asma mantenan tiap pisan antara nada puguh maha kawasa ampun ting patoto betul ku cahya sareng sinarna aduh taya deui nu sarupa kasapanjang paulis ade yang kajalan sana manda sana nganjang paala ono sana patepang di jalan makhluk mata kumawasna ukur mibaga kahaya bari nada kasabaran sabar bari jang ikhtiar
Sapanjang urang gumelar ulah kendalnya ikhtiar ilmu tentunya siar nu awal perlu disinggulan Eden ningali si bebek muruku sunu unggal teuing boga kahayang naon nya padahal merek hayang kaduma ieu aya geus aya 3 nya teuing hayang naon beb kumaha Akang? Kunaon camberutu teh? Akang ieu tos 10 tahun urang rumah tangga babarengan ti mimiti bobogohan Akang. Tapi ka ayeuna meuni teh eling-eling ih meuni teh inget-inget. Teh eling-eling kumaha? Ieu Akang, anak teh geus 3 Akang. Nyaho? Tapi ka tengar-tengarti ih ari si Akang. Nah kumaha tengarti kumaha? Meuni teh aya kaingetanana eta ka istri. Ai kitu? Ieu Akang. Abdi teh sok ningali dino TikTok Akang. Naon? Abdi teh hoyong ameng atuh Akang. Ih, hoyong refreshing sakali-kali mah. Kapanggih Haiden. Hayang ulin si hoyong ameng abdi teh atuh tos lami. Hayang ka mana sok? Hayang ka sawah garing. Pokona mah hoyong ka tempat anu rame, pokona mah. Oh, nu rame mah di pasar malam rame. Alim kadinya alim. Di rumah sakit rame. Alim komo. Hayang ka mana tuh? Nya hoyong dangukeun ku Akang nya. Dangukeun ieu. Abi hoyong ke tempat anu rame pokokna namanya. Sok. Titik. Nya. Teu kenging ngangge koma. Lamun urang hayang ningal pamandangan gitu. Anu bisa nyenangkeun kana pikiran Akang. Aya hiji tempatna indah kacina. Di mana? Eta di mana? Ulah hilap bendungan rentangarana. Atuh deukeut eta mati lembur Akang. Komo lamun bareng dina poe Minggu. Loba nu lari. Muda-mudi sadaya pasti karumpul. Tos eta mah paingan. Papasangan dina tempat anu endah. Matak betah sungkan mun kedah papisan. Amin sigalu keur hari curcona cari terupai dauluka kebangi bendungan rentan terjadi cino pasti. Bendungan maju kilir jadi saksi harita kuring ngait kentai kasih. Hutan hayangkar. Ya. Hoyong ninggal pemandangan. Sok rekaman. Nu bisa nyenengkeun kana pikiran. Aya hiji tempat nu indah kacida. Ulah hilap bendungan rentangarana. Komo lamun bareng dina poe Minggu. Aya naon poe Minggu? Muda-mudi sadaya pasti karumpul. Angtos satune. Papasangan dina tempat anu endah. Nu keur bogoh-bogohan. Betah sungkan rek kedah papisan. Doakeun
wonten ing alun-alun merbayak sasetinggi rata merbayak wonten ing Paseban Jawa Raden Bambang Jaya Sumpena parantos ngempelkeun sedanten waladi wala tamtama hangkot buta sadayana para hempak berbayaksa ngadnyaeta ngantos kana dawuhna sang satria anom Bambang Jaya Sumpena lami-lami ngandika nuhun kadulur-dulur anu parantos rawuh kabaraya anu parantos datang kukituna yap kaparayun calikna sangkan teu pahaok-haok dina nyaritana yap kaparayun lain anu tukang menimbung miluan kawas lain rombongan goblok hei aing mah nyenep mah ganggu jeung hiya nah teh aing mah geus nyanyi mos aing mah geus nyanyi mos memek aing mah nyenep mah aing gaul jeung maknyir mihin si Aji sombong goblok teh gaul jeung Abah Dudung menimbung eta sia mah teh menimbung gaul jeung aing menimbung hiji ih amit-amit aya naon ieu teh dunungan wah cobi tah ieu sabenerna dina waktu ayeuna kaula ngumpulkeun dulur-dulur sadaya teh sabab kaula teh hayang memek lain cicing heula cicing ani nyungan deh naik meuni na tah kaula teh parantos ngariung sareng Kanjeng Eyang dina tadi pagelaran tadi dina enjing-enjing tadi sumuhun yen kaula teh rek nepungan anu jadi bapa di negara Amarta Kanjeng Rama salira teh di Amarta bapak kaulah teh di Amarta loh saha kakasina Gatot Kaca kakasina teh uyuh poe naon kula cenah mah Gatot Kaca teh jago wah nyir wah ieu mah turunan jago ieu mah euy jadi salira teh bade nepungan kaula rek manggihan bapak kaula Gatot Kaca ka Amarta bade iraha kulan Gusti tah moal diisuk pagetokeun kaula rek angkat dina waktu ayeuna dina waktos ayeuna mangga kulan Gusti abdi mah siap pikeun ngaping jadi bodyguard salira nya percaya bejakeun weh sapan jalin mah baleun ka kuring anak buahna Abah Kuwu Dudung sok bejakeun ka kuring bisa nu macam-macam nya percaya mangga atuh ayeuna supados tatan-tatan pikeun kaula lumampah mangga kulan Gusti diestokeun hayuh urang aya lumampah kaula abdi bade ngempelkeun atanapi bade nyalukan ngagroan anu sanesna bral mangga
Abdi naon? Tugas maneh oge sarua ngaping kaula. Oh, ngaping. Nya. Milih maneh ni pangmawakeun memek. Aduh. Nah, ieu jelema hiji. Teu kudu. Milih imah menyungi. Naon san geuna nyalira. Ya naon san. Ye. Memek di abdi mah moal anu ngangal. Sak ameh nange manulus. Eueuh anu nyerawatan heutik oge. Mane engke beral geura lumampah. Mangga atuh. Bambang Jaya Sumpena bade angkat nyaeta ka Nagara Marta. Ke. Supaya kaula gancang pikeun nyaeta lumampah ka Nagara Marta. Tukang ngurus kuda. Kaula mentah hiji tutunggangan pikeun kaula lumampah ka Marta. Mobil butut keluaran baheula aja manjung mobil sunut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang angkota ge ayeuna geus dilarang tutut mobil maju nangidul mulus di jalan radiator nangebul gede kena turun iuk cai disolokan mobil sehirup jika domba di mandian la geus aduh hapunten deh geus ya abdi mah nepangkeun saha ieu nepangkeun siung kuring Haji Ikin. Haji Ikin nya salaku naon Haji Ikin teh abdi tukang ngurus ieu kuda ieu teh kuda nya nah bisa ngeyeg ieu kuda abdi mah ieu mah sapertos kuda renggong tiasa menari tiasa joget tiasa mencung ieu teh kuda teh bikang atawa jalu kan bikang atawa jalu ieu teh kuda teh ari abdi mah tara ngukut kuda bikang rumaos sok ipis iman abdi mah nya sehat Mang Haji ieu kuda teh kan sehat ieu kuda teh alhamdulillah kan sehat gitu nya nuhun mangga cep ieu kuda mangga nyangakeun kadenya maneh ulah ngerakeun aing ulah ngerakeun aing nya oh engke bayaran mah tenang di TF nya hayang cash aduh si goblok nah si kuda bisa ngajawab Bambang Jaya Sumpena Rapsita Kapsilukun tunggal mati di papahanan catur tria saturani opat tria angen-angen si budi cipta rasa Terima kasih Anda saat ini sedang menonton di channel YouTube Sunda Aja. Jaran sinatria tunggang jaran ukut nyaeta tutunggangan kuda nyaeta maksad nyaeta nepungan ingkang Rama Raden Gatot Kaca Kamarta lajeng ieu kuda ditunggangan mabur tanpa lar tingket pun
triat pandang juang dengan teringan najan lobana halang macuna berjuang sinatriat pandang juang dengan teringan sok sanajan loba halang gitu lulus tina sakolana dulu jadi jelema anu sukses meureun bangga meureun aing teh nya da anak aing nu di imah mah unggal poe ngan ukur ngekelek we botol nyekek botol unggal poena teh duh ampun jang alhamdulillahirabbil alamin ieu teh nyaeta dina raraga Munjung Guar Bumi sareng Milangkala Desa Panjalin Kidul anu ka 214 nya muga-muga Panjalin langkung jaya amin dihindarkeun tina sagala rupa balai amin dihindarkeun ti sagala rupa bencana anu bakal ngarombakna nya amin alah heueuh duh munggaran ka dieu teh mimitian ngamimitian ke Panjalin Kidul teh aya biasana ngan ukur ka pasar aing teh nyaho Panjalin teh euy ayeuna mah geuning tepung jeung kuwuna langsung malahan geus jadi kolot aing deuleu teh geus jadi abah kuring pakersana abah kuwu abah dudung disarengan ku Mbah Haji Yang Saepul Ihsan ketua adat cenah euy tah eta anu ngalestarikeun kabudayaan teh terus disarangan ku Bapak Dr. Andes Mahmud ketua BPD Bapak Toto Beton LPM ketua Sasama Sumber Jaya nya geuningan loba di ieu di Panjalin oge seniman jeung seniwati teh kararaul kitu ka dieu urang ngariung kene penting ieu mah lain campaka bodasna tapi kebersamaanana deuleu babarenganana Bapak ieu aya ieu Inohong kolot kuring Bapak Ulis Ade teras aya Bapak Ala Ono Bapak Ambang Agus Bapak Haji Taksani Taskani aduh hapunten lepat nami Bapak Haji Taskani Bapak Ketua BPD nya Ibu Ida LPM Bapak Umi Asep Bapak Guru Yasin Bapak Guru Hendrik wah Bapak Guru Hendrik tak Ibu Dewan aya alhamdulillah cenah merek nyawer ka aing deuleu deuleu Bos Batu Pak Asep pada Beunghar aya geuning ka dieu jeung kolot aing Watata deuleu Agung Kipas Raja Kak Mang Agung Kipas Raja alhamdulillah Agung Kipas Raja rumah kopi Jaga Walungan tuh Bapak Kuwu Tamanggu aya alhamdulillah Kangkenan video syuting aya Kangkenan video syuting aya malahan mah ayeuna live streamingnya euy
dina YouTube na Ken Studio sarang Campaka Bodas sarang Campaka Bodas channel da ayeuna mah lalajo wayang teh lain ngan saukur di dieu deuleu biasa virtual bisa nepikeun ka luar negeri oge salam ka dulur-dulur kuring anu di Aceh nyaeta komunitas para Sunda Aceh oge anu di Bali nyanggakeun ka beli anu di Bali di Bali mah beli teh emang teh jadi lamun rek nanya teh ka mana beli cenah eta teh ka mana mang teh kitu teh akang udah makan itu tah kitu akan udah makan belum mau beguling cenah kitu geuning kan hanjakal kan ha hanjakal kamari urang teh dibawa wayahna we oge Bapak Kuwu Soeharto panyingkiran alhamdulillah ka dieu deuleu wilujeng tepang we jeung akangnya Bapak Kuwu Gelok Bapak Haji Edik Kurniawan duh bagja loba kolot deuleu aing di dieu teh euy Bapak Kuwu Cidenok Bapak Maman Suparman aya ka dieu alhamdulillah deuleu Bapak Kuwu Sepat Bapak Akbar Sudrajat Bapak Camat Sumberjaya Bapak Haji Peri Siswana alhamdulillah deuleu euy aduh aya lanceuk aing teh Ayu aduh nuhun ngintun duren tadi ka aing tilu siki ieu geus beak deui kan aduh aing sok disieun sok sieun disumputkeun ku tukang alok duren teh bawaan ke Bandung atuh kabaweun ka Bandung tuh hiji ewang aya nu pipil ayang di dinya kitu alah jang kan urang nuluykeun lalampahan deuleu euy supaya henteu peuting teuing deuleu mudah-mudahan we ngiring ngadoakeun ka sarereanya mudah-mudahan di dieu para anak muda para nonoman para murang kali sadaya di dieu sepuh anom jaler istri cing dipasihan kaberkahan cing dipasihan rezeki anu lembar anu jembar pokona balik lalajo wayang anu boga hutang lunas anu boga kapusing leungit amin amin keun ku sarereanya alah hayu jang alah alah hayang jadi pongan euy boleh alah awas dua ayo batur-batur urang indit belum sisi sabadara kapirara siang wangi gumelar mah gumelar di pawenang kedah ngajadi panatrangan kedah ngajadi panatrangan ulah nyieun kawonan margi teuing di pawenang pakariweuh kitu jogetna ulah nyieun kawonan margi teuing di pangeran melaksakan reret sugan wawu aduh ada naon
ajrag-ajragan hayang katangar Balaga. balaga Nya. hayang katanggar ku bapak kuwu balaga hayang katanggar ku ibu dewan balaga hayang katanggar ku bapak kapolsek Wah. balaga hayang katanggar ku bapak camat balaga hayang katanggar ku nulalajo nulalajo ngadaguan balaga moal lunas ya teh mabok teh diharamkeun ku agama dilarang ku pamarentah ka dieu sia teh tebenang mah diurasa wae tebenang mah geringan depi kamu sapanjang urang kumawan lakana nyai teu ata gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana kemana-mana Naon atuh? naon bah Kolong. Lain eta ka mamana teh ngangakon budak ya jeung atuh. pabelit jeung budak Eta ka mamana ngan mamawa budak ya atuh. teu cangkeul aya mah heueuh da budak teh ditunda di imah pasea wae jeung anak ucing Mun urang mah bikeun atuh ka indungna. naon Bikeun ka indungna sila diasuh. heuh pan indungna teh maot Na nya eta teh. maot kamari keur live TikTok pan aya baby sister aya baby sitter heuh pan kamari teh maot di TikTok teh pan biasa keur muka live Nya ai kitu kumaha? aya di live teh aya nu mere gift cenah sok letak setrum diletak ku pamajikan aing teh setrum teu nyaho bakal paut meureun Nya. aya naon ari urang rek ka mana abah cicing jang urang teh rek usaha Allah. usaha ka mana abah ha rek usaha ka mana cicing we maneh mah Dharma dibabawa Cicinge budakna. cicinge budak mah ulah apa usaha kolot apa naon hayang jajan abah ai maneh jajan wae tita tadi hayang jajan apa hayang jajan getek sete getek nah teh kumaha lamun tonggong aing bolong sete kumaha mun hamil aduh nah apa hayang jajan engke nepikeun ka pusing kieu aing boga budak Kumaha ulah? poe ieu budak aing geus jajan 30 juta Pahajaan. Jajan naon? Hah? Jajan naon 30 juta? jajan roti bakar dibakar jeung warung-warungna deuleu Paingan. aduh ampun abah naon ari emak ka mana saha ari emak ka mana itu coba montong nyanyi abah lain nyanyi goblok mewek aing teh sia mah teu bisa ngabedakeun keur sedil aing teh abah naon emak ka mana indung maneh teh maot ari maot teh naon ari maot teh dibawa ku nu kagunganana dicanda ku Allah oh jadi Allah bogoheun ka si emak lain abang budaknya euy ngarti yeuh jang ari Allah teh nu kagungan bumi langit sawarga jeung pangeusina oh jadi Allah teh beunghar hayu urang ka Allah yuk rek naon urang nepungan si emak yuk urang ka Allah ai sia nitah modar ka aing abang budak sia teh ujang mah sing soleh sing gede milik sing bisa ngaji da ujang ge bisa ngaji oh bisa ngaji nya sapatuna ge alus ngaji futsal sia teh make sapatu futsal teh mah cik kumaha maneh bisa ngaji teh cik kumaha Nya cikang. ya dangukeun ku abahnya sok didengekeun ku aing
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Anjir, lain anjir Allah gitu. Sorry. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Alif ba ta sya jim. Oh, karek ikro hiji meureun. A jabar A, ba jabar ba, ta jabar ta. Dibacana Jakarta. Hey! Abata. Jakarta ti kumaha mah teh? Ari abah bisa kitu. Apal aing ge. Sok kumaha? Alif jabar A, ba jabar ba, ta jabar ta, Purwakarta. Sia mah jadi kolot teh gelo. Heis. Goblok sia teh ka kolot gula gelo. Doraka sia. Hayang-hayang teu meunang nyatu sia teh. Iya kumacik. Ba jabar ba. Ba ka jerbi, ba ka Facebook. Baca ku abah. Bantingkeun Pak Bibu goblok, Pak Bibu. Aduh sia teh. Rumah sawe aing baheula teh tar katajuk aing teh. Jarang ke masjid. Aing mah lamun ke masjid teu wawuh, lamun ke gapleh wawuh aing mah. Ka masjid teh mun aya tumpeng teh namanya. Lamun ke masjid teh lamun aya dahare nungkul. Aduh ampun heueuh. Ari Ujang bisa nyanyi? Bisa. Cik nyanyi naon Ujang? Iya. Bangun tidur ku terus mantog bis. Mandi Ujang mandi. Mandi heula. Ku abah geura ya ku abah ye. Dipandu. Sok. Bangun tidur ku terus mantog mandi. Tidak lupa menggosok gigireun gigi. Habis mandi ku tolong iblis ibu membersihkan tempat dagor. Tidurku sia. Eta dataran Ari gosok gigi make obeng odol. Make obeng seteh. yang beak Nah, hayang